Lajeng di antara tanda-tanda kakawasan anak geus diciptakeun pasangan hirup pikeun ranjeun supaya ranjeun aya dina kartini terima Anissa. Ampunnya para lun ka Gusti nomor alam. Amin. Ampunnya para lun ka Gusti nomor alam. Amin. Sejak betawi sejak reki tutur saur mitutur pamerak karuhun mujangga paraki Sunda iya anu pangantenan Abayun ya yi, orang bangsa omek. Wawang teka papacenan tugas tidak iyo. Urang teka papacenan. Oke. Hubula, kira. Yute aja dupoho. Abah mana lain aya ambu bah? Iyo ge kapanan kami teh neneangan. Ari si bebe kamana si bebe. Si bebe. Kan ditugaskeun teh abah jeung ambu. Urang teh akan heula. Repa kamana si Repa? Iya iya iya.
tambahan lebih ka dibeakeun jorang. Lain abah ieu. Ieu teh aya naon, ieu cenah aya naon ieu teh. Urang teh kapanan ka papacena tugas ieu ku babahayan. Heeh. Cek Henry. Saha? Henry sareng Nina. Cek Henry sareng Sareng Neng Nina. sareng Neng Nena aduh wilujeng. Baheula teh Neng Nena teh. Teh beda jauh ieu jeung kami sama. Neng Nina mah putra Bapak Haji Setiadi Kusuma. Lain ieu sia baheula mah sarua. Cici Lestari. Sarua geulisna pedah we ayeuna mah geus kasembrot yurik jadi ieu. Astagfirullahaladzim. Iya, ayo urang pakaulan heula. Itu pangbagean ieu. Lagu naon cenah? Hayang lagu Sabalado biar kekinian saya. Biar orang Ciparai Indah Sambalado. Sambal sambal bala sambal bala sambal Geus ieu itu teh masalah kami. Urang kudu. Kerancang awal dilugas lapang kaheman tutung pesan tokademan payung agung papasang gelis kasep sing satu sing satia salawasna payung teh saksina lampah nyali lampah hidup kurang payung kujang mah pasangan lambang artikan kaheman ayana rek disanggakeun payung agung kutukusan geulis kasep tampi ku hideung geduaan
Persembahan tari Rama Sintra melambangkan semoga mempelai pria dan wanita kasih abadi seperti Dewi Sinta dan Dewa Rama. Kami mohon tepuk tangan untuk penari Rama Sinta. Dewi Sinta